ayat hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikah aw yatiya rabbuk aw yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna tengah dago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati njana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an. Wow hiji ayat ba'du ayat rabbuk ay amru yakni siksa atawa aing mah daekan keneh ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad iman ka Al-Qur'an tayangnya atau ayatia ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nu nuduhkeun kana kiamat nyana ge geus daun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantak nyana nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atawa aing madaekan keneh datang kana saware didatangan saware tanda-tanda kiamat. Ani gara teh mah daripada aing iman ka Al-Qur'an mah. Aing kitu naon tanda kiamat? Iyalah. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat. Sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat hiji dajjal dua dabah tilu khasapun bil masyriq gempa di wetan khasapun bil maghrib gempa di kulon khasapun bi jaziratin bi jaziratil Arab ini jelas pak gempa di berbagai benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika gempa di mana-mana bakal terjadi eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat ditambah deui jeung dukon aya haseup unggal negara engke bakalna ngan haseup tersebut kan puang gede-gede nama engke di timur tengah bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tama haseup unggal negara ge aya haseup ngan haseup eta mah pohara dukon eta mah datang ke poek sadunia poek ku haseup eta ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Assalamualaikum. Munazarah antara Kangjeng Nabi jeung para kufar-kufar Quraisy. Adu dalil, adu argumentasi. Kekuatan ilmu ternyata kufar-kufar Quraisy teu menge ngalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti awal dicukcruk ku Kangjeng Nabi, disusul ku Kangjeng Nabi, tetep jawabanana teu etis.
susul deui ku Kangjeng Nabi jawabanana teu otentik susul deui ku Kangjeng Nabi tetep nyana geus teu bisa kukumah bahkan ditangtangan ku Kangjeng Nabi tetep nyana teu bisa ojah di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah abeh nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an bisi nyana ngomong di hareupeun Allah ja Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab, Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkan Al-Qur'an. Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ayo, deuk kumaha? Geus teu bisa kukumaha. Haju kumaha eta ku parkures iman, tetep teu daek iman. Masya Allah. Amprok jeung Kangjeng Nabi nyaho kaistimewaan Kangjeng Nabi nyaho keamanahan Kangjeng Nabi nyaho kepercayaan Kangjeng Nabi teh nyaho Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae mahal hidayah urang mah wauh teu ka Kangjeng Nabi nyaho teu ka Kangjeng Nabi hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah ngaji pengajian jorojoy urang mah iman kabelah dia beki kuat iyalah murahna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nu barang jeung Kangjeng Nabi mah leuh ngadenge kana wahyu teh iman tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kangjeng Nabi iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nu mantak atulah kuari mah urang hirup di negara anu kos kieu meujeuhna bae ja baheula mah baheula boom sakitu ambalayahna babarengan jeung Kangjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman urang mah kuari paling ge di sisi imah anu ngadokotok wajar sama kos kitu mah mari ge aya nu main gapleh 2 kali wajar paling ge di dinya teh aya anu zina kurang ajar tama ieu tetep urang hayang rapi urang hayang salamet anak pamajikan urang hayang salamet tatangga urang hayang salamet babaturan urang hayang salamet ngementek teureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan Gusti salametkeun pamajikan salametkeun anak incu salametkeun Gusti dulur-dulur salametkeun tatangga-tatangga Gusti eta mah nyana keur judi segala mabok segala non tamaku nafsuda Gusti bere nyana hidayah Gusti salametkeun tang ngadoa teh ngadoa lain jang sorangan urang pan lain kitu Gusti abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokkeun haba oh cak Gusti teh sia eta hamba aing Gusti jadi kitu-kitu atuh siapa cak Gusti teh kulon haju milu ka batur teh nu aing cak Allah tuh urang mah teh etis kan mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam mun eueuh wali Allah di Bandung mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam untung bae masih kene aya nu sok udang peuting udang ki SD aduh cak kaki-kaki teh wajah aing maksud aing ge kasih ya aduh eta bagus eta kos kitu eta neraka eta kos kitu oh malah makiina ge geus teu ka sumur jasieun di botol aqua bae di jero kamar Masya Allah kan teh iman ieu teh kafir-kafir teh buang kawarahna luar biasa kunaon eta ku ego gengsi nya kudu iman mah teu daek gengsi mah terus bahaya ya gengsi mah terus bahaya harga diri kan ka ditu lah woh asa urang kudu ngaji ka budak eta cilaka
masa aing mapan kolot kudu ngangekeun budak kamari ieu atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng atuh uyahna ge pan ngadaru lah heulana aing leg-leg Gus ya uyah bila perlu dagangkeun Gus ya uyah eta ego ngaranna ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad hebat jasa ngaji datanglah ke Abah Kakarak ngajar ngaji wa ngadenge kamane di miati sok mingguan ya wa dek nanya masalah lamun wa nu menang sia ngaji ka wa lamun wa nu eleh wa ngaji ka sia eta kiai gitu ngaran jadi bebeneran tah nah hanya masalah hiji 2 3 oh datang ke seminggu us beres wa eleh damyati ayo wa eleh geus wa deuk ngaji ka damyati ngan wa mah balagna hayang hikam entak eta balagnya tah baheula di mingguan teh ya hikam di wa Haji Ahmad tah eta lah kos kitu baheula mah kolot teh kula ge nyaho lamun tas gaji kula budak ieu neuleukeun bae kieu bae dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu bae eleh bae kolot ya teh bodoh bae atuh masalah ngan tawadu nu kos kitu ngaranna tah eta aki-aki nu terepaeh teh ya ngaji eta tawadu ngaranna teu makeun mah bodoh tadina ge teu mondok aja teu ngaji pan cilaka aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah tuh eta tawadu nu penting ulah nu handap we tawadu aduh tah deui jalan ye ku partea lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirna nyana berharap ceknya nate aing mah kajen kukumaha ge jam moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia ka sia hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia masyaallah kan pohara atau aing mah daripada iman ka sia aing mah mendingan kakenaan ku siksa lah endek aya seuneu-seuneu tamah tinu maha kawasa cenah gempa-gempa cenah banjir pokona mah aing mah mendingan kena kos kitu daripada iman ka sia weh teh si pohara-pohara teh atawa sebagian dari ayat-ayat Allah anu ngajadikeun kana ciri kiamat daekan eta ieu daripada iman ka sia pohara kupar Quraisy mboga da iman ka Kangjeng Nabi teh hayang kudu iman ka sia budak kamari tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara nyurup kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana heulan sabira nyana nyaho kiihna aing kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pada teh nyaho kiihna nyana baheula nyaho si kiihna nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiihna ge wer nyana neuleukeun aing neuleuh ka sia aja kuari bogo pan digawin atuh atuh pan sia nyaho kleutikna tuh aing kanu kitu mah ulah bomong kitu ieu giliran beta ka budak pinter ieu tos masantren ieu dah nggak didenge budak kamari tak kasurupan Abu Jahal dak itu turun ayat hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikah aw yatiya rabbuk aw yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna tengah dago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an
padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Quran teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati njana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an. Wow hiji ayati ba'du ayati rabbuk ay amru yakni siksa atawa aing mah daekan keneh ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad, iman ka Al-Qur'an tayangnya. Atawa ayati ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nu nuduhkeun kana kiamat nyana ge geus daun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantak nyana nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atawa aing badaekan keneh datang kana sawareh didatangan sawareh tanda-tanda kiamat. Ani gara aing mah daripada aing iman ka Al-Qur'an mah. Aing kitu naon tanda kiamat? Iyalah yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji dajjal, 2 dabah, 3 khasapun bil masyriq gempa di wetan, khasapun bil maghrib gempa di kulon, khasapun bi jaziratin di jaziratil Arab ini jelas pak gempa di berbagai benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika, gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukhon aya haseup unggal nagara engke bakalna ngan haseup tersebut teh puang gede-gede nama engke di Timur Tengah bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tama haseup unggal nagara ge aya haseup ngan haseup eta mah pohara dukhon eta datang ke poek sadunia poek ku haseup eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tulusan singin magribiha muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8. Ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar. Sono ieu mah bakal nanti adan. Wah, luar biasa. Kuari mah kakarak ge seuneu fon doang. Fon teh naon kira hartina? Tuh, siapanya hobay kan? Ja osok neuleu meureun. Fon. Ieu dibawa ti negara ka negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahanna baheulana nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku kabehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus geus
dibalikan ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Nah iya bakal terjadilah seperti yang tadi dijelaskan. Numandak Imam Tabrani nyaritakeun di sana di Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu. Mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpang. Iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo. Qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam. Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning. Cek Kangjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar. Nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras. Panon poe ta unggal poe asal surup di handapeun aras. Tidinya manehanana fatakhiru ngejungkel sujud ka Gusti Allah. Unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta. Unggal poe fatakhiru sajidah fala tazalu kadzalik. Lamun ku Allah encan dititair tapi urang paraje balik deui dina hesiji. Eta manehna sujud bae bersyukur ka Gusti Allah. Cak Allah kudang panon balik deui kawetan sakumaha biasa. Unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud cak Allah hudang aya balik deui kitu beta. Masyaallah teu eureun datang ka kuari masih keneh kitu bae. Bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasan. Fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha. Ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh. Henteu titah hudang ku Gusti Allah teh. Diantep bae. Datang ka kebel panon poe kok teu titah tangga-tangga ai. Kok teu dititah hudang ai cek Gusti Allah. Kok diantep kieu datang ka naya panon poe teh ka Gusti Allah. Ya Rabbi. Heh pangeran abdi. Inna masiri ba'id. Lalakon abdi teh jauh, ieu kok diantep kieu kumaha? Cek Gusti Allah. Itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup. Muncullah ti kulon kakarak jelema kaget kabeh. Woi. Ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon. Woi, bener. Kuari itu dulu kaget kabehan eta memehna teh poek tilu peuting. Memeh muncul di kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting. Kanyahoanana ku ahli tahajud. Nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian. Tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang ieu mah jemaat terus bae. Tapi begitu banta salat subuh poek keneh bae. Poek keneh kok poek bae terus. Jam geus menunjukkan jam 12. Terus poek keneh bae. Ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh. Cek ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat teh ngan Allahu Akbar geus dua poe dua peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener baik katilu poe kakarak teret di kulon nya ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus tah mah disimpen ku Gusti Allah. Nah ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim. Anu sebenarna mah lamun diruntuikeun mah mimiti
Dajjal heula kuari diunggal negara ribut moal eureun Irak terus-terusan Yaman bakal Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi kemudian atuh kitu Suriah geus teu eureun Turki kitu keneh diurang ge kuari bintik-bintik geus aya lain lalagaan lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika rakyat anu paham mah ieu teh nanaonan kieu ialah berbagai organisasi baik organisasi Islam maupun organisasi non Muslim dan lain sebagainya untuk membenahi negara tapi tetap bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge jelema anu geus bantep dina Islamna dianggap teroris di perangan bakal kajian kumaha ge pokoknya biang terorisna terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman teu harmonis tambah deui ku HTI teu nyaman teu harmonis tambah deui ku Hurut teu nyaman teu harmonis tambah deui ku FPI teu nyaman teu harmonis padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik mah bisa geus kajian kumaha ge ieu mah geus lalakon kos kieu bajak kuari ge presidenna teh geus nyaho aya teh dipilih kualitas pemilihan geus aya si eta kok bisa kos itu bae pengendalian mah nah engke kan mulai riwuh-riwuh organisasi jeung organisasi terus mulai ayeuna ka parlemen terus iya ribut lah pasti bae ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi tidak berdiri sendiri rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika timbullah engke bakal tentara bagi dua polisi bagi dua ribut pasti di negara Irak model kos kitu Iran model kos kitu Suriah model kos kitu nu kuari eukeur bae Mesir Suriah seperti gitulah ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri kemudian geus aya di dieu boga lalakon ieu Amerika nyieun jelema ribut lah rakyat bagi dua polisi bagi dua abri bagi dua Mesir model kos kitu Suriah model kos kitu ya kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika rakyat embung bom sing jelebur Suriah kitu kene ieu kami mah hayang ieu isulah ke urang kieu lah sementara isu nu datang ka urang informasina geus teu murni sulit lantaran Gus Dur lagi seueuh nu sok mere informasi murni kuari dikendalikeun ku batur hanya 25% nu datang ka urang informasi teu baber hese nyarita urang ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah silih tembak di Irak engke bakal ke Indonesia seperti itu moal henteu ieu mah bakal jasa buakal jasa matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa untung kunaon cenah kiai moal perang nya ka Buru Pah teh heula untung can bogo itu bakal henteu bisa henteu ieu bakal jeung kumaha jasa sebab naon sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang masalah geus padahal mah kiai nu nyieun kan 90% muslim eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh bilung ekor hasil perjuangan anak masalah geus demokrasi tetapi untuk keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg di rantai lha kumaha eta teh jang naon jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun disteril ku mui geus ditoslan lah ku mui urang damai hirup teh ketika aya hukum-hukum Islam geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka mui jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari muina dikendalikeun ku si itu assalamualaikum ya kumaha
mantap geus pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia perang. Bakal teh moal turun dajjal lamun teu peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran. Madinah di lebaran. Eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana. Nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Ribut lah. Kacau di unggal negara. Irak teu eureun-eureun, Iran teu eureun-eureun, Suriah, Mesir kabeh. Woi, Al-Azhar tinggal Al-Azhar na Indonesia dan lain sebagainya. Hayang nyalametkeun diri ka Markah kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi nu urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa. Hese geus teu bisa diledakeun, abri bagi dua, polisi bagi dua, berbagai kekuatan bagi dua, aduh hantem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut. Hayang salamet agama ka Mekah. Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teuing, ngampar di dinya. Terus mantap ku dilegaan. Kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi. Wow, tereh berarti. Tah ke Dajjal lah turun. Wah, kaunggal negaranya nama hiber Dajjal mah. Jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah nu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal siap mangelanan ka aing pangeran ayo. Jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh. Tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku Dajjal kakara kudukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul kudukun bae geus sumuhun engke mah komo ku Dajjal jelema dipaehan hirupan deui pangeran aing kos kitulah Dajjal dahsyatnya san nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah benta salamet tina al-masihid Dajjal. Selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka Dajjal teh pangeran. Jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia. Nu hayang emas jadi emas, hayang duit jadi duit, hayang motor jadi motor. Ku ari mah ngridit engke mah hayang naon sia? Mio. Mio datang. Sia naon hayang naon? Hayang Avanza. Beureum Avanza ngajogrog. Sia hayang naon? Ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya. Los cokot ku sia tuh harta teu leumpang akina rusak. Atuh geus bacem hayo sih hayang awe watu jelema ngagarak eta lah nomor kahiji Dajjal. Nomor kedua setelah Dajjal nuzul Isa turun Kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh Dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula. Geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi. Aya jelema kasep kemudian salat teu eureun-eureun. Allahu Akbar pas di makom Ibrahim. Allahu Akbar. Nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna. Allahu Akbar teu eureun-eureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya. Mulai diperhatikeun ieu tanda-tanda ieu bener Dajjal kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun anta Dajjal anta Mahdi teu daek kakarak make subuh wallah anta Mahdi kakarak ditangkeu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria. Eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi
Mantak kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus Dajjal, eleh ku Dajjal mah. Maka segeralah nuzulu Isa, turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania. Nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Gila ashabul kahfi. Wah, buuk ngarundai ka handap. Lantaran besar bara ribu tahun lah tuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjangnya halis muna panjang. Nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang. Wah ieu. Ieu ashabul kahfi kajen kuku mah ge. Si hade ulah di baturan si hade. Juri ieu mah ieu. Turun di Gunung Karang masalah ini. Wah, gararaga. Muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu. Tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihis Dajjal diudang ku Kangjeng Nabi Isa. Hah, umpat ka mana? Dia udang terus. Eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya, Masya Allah istimewa jasa. Terus Kangjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil, bohong, goblok cak Kangjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kurang kuari pangeranan. Mata pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngejelaskan ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nuhankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dieu henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan. Dibunuh harita tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku aya jeung Kangjeng Nabi urang. Wai, bahala kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia, nyana dakwah terus. Wah, jelema istimewa kabeh iman. Nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa. Mulai kacau deui nya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngabang itu maut nu ibadah ke Allah mararaut maut ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedangkan ieu de kaluar tah, de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi. Engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar. Di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon nu aya bae. Manusia di dahar, hewan di dahar, segala rupa di dahar. Wah, Ya'juj wa Ma'juj mah. Ieu mah tangkal kayu sok pala di daharan bae. Ieu binatang anu pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya Raja Zulkarnain dikuat di Al-Qur'anul Karim. Ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia
ya urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab ashabul kafi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kangjeng Nabi Elut kemari laut mati aya kanyahoan kabeh aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulkarnain ieu lah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu. Nah, tapi geus mulai kuari kanyahoan. Geus mulai. Berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene. Kapalna aya kene kapalna. Geus sindek urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arad. Di Gunung Arad, Arad teh di Turki. Tak eta teh di luhur gunung aya setiap jelema nu kadinya teu kuat paeh jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat didinya geus digambar saat koreng didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam judi teh judi nah geus kapanggih eta tinggal ieu ye bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj di mana ieu bahkan ilmuwan arkeolog Amerika pernah asup ka hiji daerahnya lagi kaget kok hewanna kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nya lagi di mana tapi ketika jana perem ngadengelah suara azan Allahu akbar Allahu akbar trek aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh. Maka manehanana ngadenge suara azan. Kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang nu ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya di nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dia di ketos bae kerajaan ketos. Ya, Raja Jurig newo-newo meureun tah. Jawab. Ieu da ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari zahir kadeuleu ieu lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah pelantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeuleu ieu deui kapanggih ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang mah da ieu ke baca bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan. Banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib ararae loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama leutikan ti himar hampir sarua jeung himar begal ceulina rancung biasa ngan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagan pohara jasa bakal katulis nah nu geus aya tulisan mukmin tidinya langsung teu kebel mau ngeunaheun geus tinggal nu kafir siapa kafir sia kafir sia ge dalam tarang sia sia kafir sia ge atuh kafir kabeh tah tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe
datang kelai katangkal kalapa kiih naga dilamotan gua ku eueuh lalaki ku eueuh lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh haju deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hadap nu belah ditu da mah tuh di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres geus eta geus hayang beres percis kos kotok bae geus beres geus ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus we dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah aya hiji dua gaya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh ya geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu atuh hayang mulai di dinya belah ditu kayak ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomong datang gitu kahayang mah belah didinya atuh cakna belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong gitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti eta masyaallah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe. Nu mantak cek Kangjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu mantak nyana lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji bae cabut nyawa aing nomor kadua maningan disiksa ku Gusti Allah nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon nu mantak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon poe min maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl Allah mangpaatna kaawak-awakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takun amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangpaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae bukan asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantap pakai tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke lamun terus dikendalikeun ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aya Jokowi naik Ahok kafir
tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir, Pandeglang bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok engke di Serang si Cenglu, tuh di Pandeglang si Tegwan, ayo si Tangerang si siang-siang melingseng. Guys, udah beres kabeh. Ayo siang mangkaning dia tuh. Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah, aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir. Nu geus kanyahoan bae kapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh sa? Si Haryati, Haryati teh saha? Hah? Sakar ngaranna nu boga nasa? Anu cangkep teh pan sia nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Tepat loba senjata didinya ente mah teu nyaho. Mantak dirahasiakeun ku pemerintah. Bongkar. Waduh, aya naon ieu? Sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika. Jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade. Hei, emang kumaha gitu. Ieu teh dekristenisasi anu lain lalagaan. Sementara pemerintahan orang wahe kiai nu aya di itu wahe 4 kali. Nek kumaha deui aya tuh. Lain teh diperjuangkeun jang geus ki ayana. Ya otomatis lah kafir. Ya terus hasil dicokotan ku Amerika. Hasil dicokotan dan lain sebagainya urang dibangun. Kadeuleu geus lemahna di urang. Asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek. Nah, ada kumaha deui ayo. Ya pemimpin urang eueuh nu handal, eueuh nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ka Amerika. Nah mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid orang dibangun, engke dibongkar. Nah ini mah keur carita singkatna bae, lila kene eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya, bakal perang, neuk kumaha henteu, bakal jasa. Nah nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeng kulon. Sakar kulon? Baduy jeung baduy padahal mah baduy teh horeng eta siloka baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung baduy malah sabira baduy nah tuh horenganan cak kolot baheula tong ke mau baduy terus kalau nggak lembur nuluan jalan orang dongeng menjeng kolot kos gitu nggak bakal orang diperangan waduh baduy usahawan orang Amerika ku hari teh geus boga satelitnya na orang lempang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia jepeni deuk ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jaheueuh pencet jaheueuh pencet jaheueuh salah mencet waduh sempak sial sial salah pencet aya kiai nu salah pencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu mah aduh, Masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google waduh bener Masya Allah di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna nah engke begitu muncul panon poe di kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 kuari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu kos itu mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa
Didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Nah, jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus hese neangan masjid syahadat tinggal sana. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya faedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maraja syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha, atawa awak-awakan anu tatadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna. Nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat, teu pernah puasa, harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha, teu mangpaat tobatna. Geus bae doraka bae. Sanajan nyana tobat tutup pintu sigotaka. Tobat-tobatan hari itu. Lisan. Masya Allah. Kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu. Ahada hadhil asya. Nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat. Timimiti Dajjal, Mahdi, Dajjal, Ya'juj, Kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan, bejakeun tungguan. Engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman. Bejakeun tungguan, aya hayang kos kitu mah teu iman ka anjeun, teu iman ka Al-Qur'an, tungguan kege bakal inna muntadirun. Tuhan bakal kapanggih kege. Masya Allah. Diawali engke kuloba perjudian, permabokan jeung perzinahan. Engke mah hese neangan parawan mu asli teh hese. Kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina. Hese geus kabeh. Waduh, luar biasa. Urang mun nyaritakeun perzinahan ku ari, ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas. Di urang ku ari. Siswa sekolah Bandung, Surabaya, hese nyaritakeunana. Dikontrakan, jauh ti indung bapa, cacak-cacak aya di hareupeun indung bapana. Nu ditalingakeun si hadesya reuneuh bae. Komo jauh ti indung bapana. Iman kurang. Duit kurang deui. Jang mayarkeun kontrakan. Atuh pan nangkarak. Nah, kumaha deui? Kenapa pan nangkarak? Atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakeun teh. Nah, enggak bagus gitu. Kececes dibere-beres. Eta ya kececesan segala. Masya Allah. Nah iyalah caritaan kupar kures nunang tangan ka Kangjeng Nabi, terpercaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Quran, endahan manehanana nang tangan. Hayang paeh lah, hayang datang siksa lah, hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah. Geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang. Urang kuari geus ditungtung kuari. Mun ditingali sejarah target akhir zaman geus dara deukeut jasa, sebab tanda-tanda deukeut ka kiamat geus aya. Matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho, jang naon, jang supaya urang bisa mengendalikan diri, abeh urang salamet fid dunya wal akhirah. Lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang, jang urang bae. Geus urang rapih ke anak urang. Di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV, teu boga HP, teu ngridit wali geus sakitu ge geus. Teangan coba nu teu boga HP hese gas. Aya cenah kula teu boga kiai. Bener sia? Leungit can meuli deui. Laon bangga mah. Henteu timbul ti nurani. Atuh kiai bae boga HP da 3 kiai. Nu hiji diceuli, nu hiji diceuli, nu hiji diirung. Laon bantah kiai. Atau komo pedagang atuh. Masyaallah. Eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana. Nah iyalah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus dararekeut jasa, urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang, salametkeun diri urang, pamajikan urang, anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina farraqu wallahu a'lam. Sejasa takos gitu. Mantak dina masalah insyaallah baik kan di Batul Muin dijelaskeun. Urang diondang ku babaturan urang, kemudian urang moal ka ditu
patali jeung boga kegiatan atau naon tapi tetap kurang maka insyaallah bohong berarti mun moal ulah make insyaallah bebeja asana moal bisa hadir kula ka ditu geus teu kudu make insyaallah ai insyaallah mah antara embet jeung teu asana insyaallah ka ditu kula bakal ka ditu ai dina waktuna henteu masalah tapi lamun geus jelas moal ka ditu bakal insyaallah nah ieu insyaallah bakal ngancam ka nya moal bae geus tatangga ngariung beting ngariung yang kali itu beting waduh mal bisa emang kayak nonton bola di TV kula para rego tan pan ustad ini bakal mingpina waduh hoki sa final ati ku mah ieu ngariung ieu kan tujuna kumaha mun dikapetingkeun nomor katilu baheula teh ngomong teu balener ngomong teh teu balener ngomong A jadi B ngomong B jadi C ngomong C jadi D eta baheula basa itu kebenaran sehingga masyarakat teu percaya jasa ka kepemimpinan Quraisy kafir-kafir Quraisy teh ngomongna teh kos kitu jadi lamun A teu A lamun B teu B jadi lain di mulut lain di hati teu pas zahir jeung batin sehingga omonganna teh pinuh ku bohong mantap diinstruksikan ku Gusti Allah wa iza qultum fa'dilu di mana anjeun ngaromong boh urusan hukum atawa lain hukum sing bener ngomongna sing lempeng ngomongna fa'dilu cenah ieu mah ngomongna jeung dulur walau kana za qurba nu diomongkeun boh manfaat ka dulur boh madarat ka dulur bejakeun sing lempeng ngomong kos kuari orang sing lempeng ngomong sing hade haram bejakeun halal makruh sunah mun jadi kiai sing lempeng omongna ulah eta aju kos kitu teu bisa ngomong cau waduh kredit haram sia nasa geus jelas patul muing geus jelaskeun dina ikhlas patullah geus jelaskeun hiji nu meunang kredit teh di mana-mana cash jeung kredit akur hargana atau kredit tanpa nerima cash eta halal adapun berbeda berarti dua akad atau dua harga riba sia kos kitu teh aya beun datang ge agak ngomong sia tonton haram kiai aya motor bagus sih jangan kiai bae pake bae motor naon motor Mio menang naon teh menang kredit tapi kukulan ke dikreditkeun ieu jangan kiai bae oh masalah sih emang rada butuh sakieu teh enggak masalah guys nuhun kudak kredit haram nya jadi dakuran jelas budaya kecuali lamun butuh butuh teh enggak masalah lah sakana teh aja emang eta Allah ge mau ninga ieu gitu kan kabelah deuna datang deui kiai ieu ge aya mobil ye tenden mah di mah kiai kula nu oh kiai sebenarnya kredit haram apa halal sih nya sebenarnya ini sebenarnya can jelas sakana teh lah ai butuh amat mah geus halal bae lah kiai terenggesan jadi kiai deh bener bae aja nu ngaji ngaran geusan pan geusan sia lamun disogok ku pamarentah haram duit pamarentah datang ka sia sogok karena haram sia jadi mui disogok nyogok kain jadi mui na haram sia ka babawa ge ke akhirat sia sing hade sia dek jadi PNS sogok haram sia emang kumaha gitu awas ya iya ge kiai kampanye dibere eta kan sogok karena haram kiai kulan ieu di kampanye petilu aju ieu mah kiai mah asal datang bae ngadoa lah geus masalah teu bisa henteu mah kehadiran kiai mah dibutuhkeun alhamdulillah didele 5 juta Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa hidup P3 hidup si kiai ku nang bego ya kiai
tah kabelah dia mah tersogokan gaya kira-kira ngalancarkeun masalah demi kemaslahatan umat. Eta regesa di kiai kos kiai teu jelas. Tah eta kiai baheula tokoh kures teh kararitu da duatak wa idza qultum fa'dilu di mana ngomong mane sing lempeng sing bener. Datanglah partai Golkar ngomong, wah insyaallah ngadukung Golkar dia tuh teman ngaranna ge partai kadalon teh mah. Insyaallah lah pokona. Mun nya kiai bantuanan atuh masalah. Salaman guriwel. Datang deh Demokrat. Ieu mah kiai bantuan doana. Insyaallah tuh Demokrat deui kan ku ari keur ngajabatkan presiden ke presiden Demokrat kan. Insyaallah geus dibantu lah. Salaman guriwel 2. Datang deui ti PKB. Wah tuh PKB makan partai urang kan NU. Atuh deuk ka mana deui? Manya kudu urang kudu kaluar ti KNU-an. Ulah kajeun kuku mah ge tah mah imah urang tetep bae urang dukung bae ulah deuleu calegna nu penting imahna. Oh iya bener mantap insyaallah geus guriwel 3. Datang deui P3 we kumaha teh kiai? Tuh P3 mah pan emang ti baheula tah mah atuh. Waktu lamun teu didukung P3 deuk kumaha? Jadi emang kekuatan Islam aya dan di P3. Nu mantaknya nama make bintang pati naon kar Ka'bah da eta teh lambang sebagai lambang Islam. Wah teh guribal deui opat. Kiai nu sabenerna deuk ka mana sih kiai? Teh bener teh kiai teh bener. Eta teh bener teh kiai hampir rata-rata. Aya nu benerna kumaha? Ndek milih kita kiai. Waalaikumsalam. Itu partai nanti Golkar. Oh, aing ngadoakeun ngan kula mau milih. Emang kunaon sepal aing ka Golkar. Beneran moal milih. Datang deui Ivan. Waalaikumsalam. Ieu partai pan moal milih. Muhammadiyah menyain kudu dukung Muhammadiyah. Hatta rajasa Muhammadiyah kayak. Moal. Kayak gaji henteu moal ngadukung moal geus moal. Datang Demokrat, mau Demokrat keracak-kacakan, moal ngadukung. Ente cuma ieu bingkis ada bawa tadi itu moal, aing mah moal geus moal geus. Assalamualaikum, ieu P3 ieu partai Islam. Islam cangkangna doa. Di baheula. Ya hasil mana? Hasil P3 Islam poin mana nu geus hasil kunyana. Moal aing mah konsisten tak kiai. Di berenduan kabeh. Di barenduan ku berbagai partai ku jelema-jelema hajeun di berenduan moal kebal ge pae ieu nyana pae aing pae deuleun ke di akhirat eta teger tak kiai resep tah urang anu kos kitu tah ye atuh aing masalah ku Allah bae aing mah aya ku jelema mah nyana ge pae ge aing pae mah jaing mah disumbang embung ku nyana dahar aing nyana jaing mah tani aing mah dagang ye nu pae ge sok mere selawat ka ye kiai aja babalempatan ka nu pae eta si budol 5 panetes nyolateun mah jadi boga leutik moal rek nyolateun deui aing kanyana atuh deuk kira aja sakali nyolateun mah endahan ngancam moal disolateun deui sia ku aing atuh lupae mah terus sakali doang nyolateunna ancam-ngancam teuing ge atuh aduh masyaallah. Iya bab sholawat teh anggeus-anggeus ku Muhammadiyah mah sholawat teh pajar mayar nyalateun lain sholawat teh kifarat pidyah jelema teu salat sataun eta teh lam tukdo walam tufda teu bisa dikodoan salatna teu bisa dipidyahan kama qala Syafi'i menurut Imam Syafi'i teu bisa teh kos kitu teh di luar mazhab Syafi'i bisa Hanafi tukdo atau tufda bisa jadi urang nyokot ayeuna ka mazhab Hanafi masalah Imam Subki ngajelaskeun sok kodoan bisa pidyahan bisa satungtung madzhabul arba'ah bisa pantak naon atuh geus sataunnya na teu salat sapoe 5 lantaran mazhabna Maliki atau Hanafi pan witir teh fardu jadi genep ditungna geus sapoe-sapoe genep liter kalikeun sataun tah eta teh lain mayar kiai jangnya anak keneh bikeun deuk anu nyalateun deuk henteu pokona mah eta mah bikeun bidiah ngaranna duk Muhammadiyah cenah ummah kudu dibayar bae nyalateun ge wah mah bersih sakeuna teh ikhlas soekeun seungeut sia ku aing sia ikhlas di mana horeng sia tah
jadi eta fidyah ngaranna mendak lain masalah gede jeung leutikna nyana tinggalin salatna sabaraha acan moal dipidyah dek di kodoan atuh masalah ngondang santri nyana teu make pidyah masalah santri mah geus cohon ganjaran ngan mobil bayar lain pidyah tah mah pangbayarkeun mobil tah mah atuh baja kudu leumpang ka ditu masalah tah ulah dikaitkeun tah mah urusanana pidyah tah mah kos kitu loba nu bae lumayan sakieu tah ieu wa idza qultum fa'dil sing bener ngomong sing bener hukum atau lain hukum benerkeun lurus sakumaha kemistianana kacocokanana ngeunaheun geura ge bakalna hampang mun jadi ustad jadi kiai tadi pakai karesep ge moal kebal kiai eta mah tolol kunaon gitu aing ngajak embung itu ngajak embung yang ka mana cenah lupa tagas ulah diararajian heuh aing mah teh hayang diajian ku sia kudu teger jadi kiai saya mah ngaji sorangan di aing mah jeung Quran duaan ngobrol jeung Allah ayo sia Allah sia aing mah jeung Allah bae itu terus bae nu ngaraji ulah diajian teh mah jelema kos karara itu teh teu puguh cenah mah ieu moal itu embung menya cenah hirup bermasyarakat aing mah ngamasyarakat keunean yang ti Allah aing nang ti juri mah teu hayang beres geus kebal-kebal seungit kebal-kebal bahasa gitu kieu eta jeung benernya keran hukumna Al-Qur'an mulai aya deui nu ngaji neuk naon sia kade neuk ngaji cek pan kamari jadi ulah-ulah lah neangan nu sajen dihareseun kiai bae ayo di aing mah tetep rukun wudu genep-genep bae di aing mah wajan kumaha aing mah moal kudu luntur aing mah benak-benak bae kadenge mah di itu dudu Golkar mah titah 77 nya mah so sok kiai bari ka partai kiai ka partai ngadukung bebeneran seungit saat eta dikondisikeun ku kandidat ngaji diberean duit ngaji rame maca sholawat ge apeng-apengan kabelah dia nanya nangis ke kantor geus urusan masyarakat ge boga pikiran teh mah kiai meureun nya teu beres kiai urang mah angkona jangan ngaji nahi aya duit ngaji duit teu ngaji jajan mah kos kitu ngajina cenah ngomongkeun Golkar bae Golkar hebat segala anu hebat teh puyeng itu urusannya mah ka hukum-hukumna mulai bau sakedeung kege jelema nu konsisten mah sakedeung ditinggalkeun engke mah dibutuhkeun deui sebab naon lauk butuh cai nurani butuh kebersihan cok lah di bala kiai anu ancur di partai daek masyarakat gaji kajana tek saja anjing aing mah ulah deulekeun di Serang di Pandeglang di Tangerang anu ancub di partai nyaan ngagelo hatena lain ngaluhurkeun ayat Al-Qur'an ngaluhurkeun kandidat jeung partai moal kebal jadi kiai moal kebal intaha wis tutup apa kakiayana si wong RS teu hayangan masyarakat embong kunaon sia teu ngaji nyaho sangeut ngaji mah ganjaran ganjaran nyon teh emang kurang atuh ngajina kos kitu teu hayang isu penting mah ngaji emang kurang deuk dibere duit teh nah teu dek ngaji si kos kitu ngaji mah supaya urang meunang hidayah tanpa aya dorongan ti duniawi ndek nempo mata hate ka alam akhirat geus nunuduhkeunana ge kudu geus nyaho ka akhirat ulah dicampuran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ku bangsa ilmu juri-juri duka sakararitu hiji be Allah lillahi ta'ala ngeunaheun sebab fitrah nama suci aing hayang salamet kieu-kieu ge aing tukang judi tapi aing pan embung ai paeh kudu keur judi ngaji aing tukang mabok tapi aing embung paeh kudu dikerekebang ke di akhirat ngaji aing tukang maling aing tukang ngaji nyana neangan kemurnian ketika kapanggih murni ngaji terus judi terus encan waktu encan kakarak nampung bae jadi terus salah wa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba Mang, mamang calon kan? Iya mah hampura kula embung sumput salindung besi engke pajar
Jadi kula mah tetep bae lantaran mamang partena Golkar, kula mah belu jasa kan ka Golkar. Jadi kula mah moal bae terang-terangan. Walau kana zakurba. Sanajan dulur nu deuk calona henteu bae. Sia dulur bae kita ngadukung. Lain masalah kos kitu. Masalahna kan patalina jeung ka akhirat sakali ngadukung di dunia kan di akhirat engke bakal dikieu-kieukeun ku malaikat. Ini dukungan terhadap Golkar tanda tangan siapa ini? Kula kan embung ke di hareupeun jelema masa kiai ngadukung Golkar, masa kiai ngadukung eta mentong daripada eta jago membung. Sanajan ka dulur ieu mah nya terus terang moal eta. Tah eta hebat tah lamun kos kitu. Walau kana zakur terang-terangan. Terang-terangan. Geus henteu bae. Jadi nyawan dulurna ge. Ulah kan dulurna mere ongko. Cek dulurna sia terus ngadukung dan teu aing. Puyeng aing. Jeruk dikiriman bae aing. Segala apal segala nanaon. Tapi kadengena dina kadengena aduh puyeng aing ka cenah nya ge puyeng nu dulurna puyeng lantaran teu jelas datang mah datang kadenya ngarokok biasa ngobrol ke balik ditanya emang teh ngadukung henteu teh mah formalitas bae tolol teh coba teu terang-terangan ongkos dibere jeruk dibere tapi henteu ngadukung teh eta konsisten moal beres fa'dilu sing bener hese jasa tak urang kos gitu hese jasa tak kos gitu lumantak dina masalah insyaallah baik kan di batul muin dijelaskan urang diondang ku babaturan urang kemudian urang moal kaditu patali jeung boga kegiatan atawa naon tapi tetep urang make insyaallah bohong berarti mun moal ulah make insyaallah bebeja asana moal bisa hadir kula kaditu geus teu kudu make insyaallah ai insyaallah mah antara embek jeung teu asana insyaallah kaditu kula bakal kaditu ai dina waktuna henteu masalah tapi lamun geus jelas moal kaditu bakal insyaallah nah ieu insyaallah bakal ngancam ka nya moal bae geus teu tatangga ngariung penting ngariung ieu kaditu penting waduh moal bisa kula moal bisa emang aya naon nonton bola di TV kula bararego pan ustad ieu bakal mimpina waduh hoki sa final ati ku mah ieu ngariung ieu kan tujuna kumaha mun dikapetingkeun atau tas asar ieu hoki waduh kesempatan emas cenah ieu ustad bego tapi di satu sisi bego di satu sisi terang-terangan eta ustad hebat berarti eta ustad daripada kita penting tujuna di imahnya ka ditu pimpin insyaallah guys waktuna henteu emang memehna ge moal ieu nya insyaallah geus lah aya nu sajen ieu aing mah hoges ieu le final cek ieu magister waduh pada jasa ieu eta tolol nah eta lah fa'dilu walau kana dza qurba bejakeun sabenerna ngomongan teh ulah sumput salindu nginahin kadengen haram halal sunah menang henteu meunang jelaskeun jadi jelas kiai ulah ieu tolak tilu tolak tilu mah tuh kira-kira mun tolak tilu jadi hiji apa jadi tilu sih ari surahan guru mah tolak tilu mah atuh bain kubro tilu tama teu bisa diruju deui tapi ari pamarentah mah jakuari mui segala tilu teh jadi hiji malah lamun nolakna bari marah mah teh jadi kitu ja aja menurut kiai kumaha nyaonya cekeuna teh ja atuh kumanya cekeuna kira-kira atuh lamun cek kiai mah baheula tilu mah tuh tilu bae ejak pamarentah mah hiji cekeuna malah mah teh jadi aja keputusan kumaha nyaonya keke geus kesel halo gua balik ke latu nya gitu tuh saya balik lagi isu ka dede lah kayak dipikir-pikir lah ku mama geus hebat ta mama jelema mah isuk dah datang waalaikumsalam jajasi ya eta babawa naon tadi pengkolan mah jeruk segala apel wah mantep ieu mah ieu paske nanyakeun nu kamari teh kumaha tolak lah atuh geus bae ieu mah jadi hiji bae lah jasa mah jeruk ka dieuna
barang di asan teh jerukna asem tilu jadi tilu emang asem jerukna yang kiai kumaha sih nu sabenerna ieu kiai geus bae pamanggihnya di kitab Bain Kubro tolak tilu adapun kebenarannya lapor kamu jadi hiji tanggung jawab mui ulah bingung dia nanya ka aing tilu dek nya ka ditu hiji tinggal terserah sia dek itu teu percaya dek aing mah tilu bae pan bisa akur pokoknya teu akur ya pokoknya aing mah make kitab tolak tilu bae cenah pemerintah ngajarikeun hiji tanggung jawabnya naon ke sabondoroyot jeung sia ka ditu los sia daek dihukuman zina make ka dituna lain ini mah kan nolakna teh keur marah cek pemerintah keur nolak marah mah teu jadi emang aya nolak teu marah kitu kudu jai macan ngajaran jelema nolak teu marah jangan nolak maka bae keur marah lamun kos kieu mah cek salakina sia teu bisa kahiji jeung aing gas jatuh tolak tilu aing ka sia kan keur marah jamual aya kieu engkau aku sayangi tetapi sebetulnya situasi dan kondisilah yang harus berpisah walaupun engkau ku sayangi tetap bari dicekel kurang engkau ku tolak ya siapa majikan isi naon gunung kieu ya bari dicekel bari ku tolak bola ya datang ka neangan ka Irak ge moal ka Baghdad moal aya moal pasti nolak mah keur mana nya sia kagarak sakitu bae ge emang eueuh deui awewe parang sana di Lampung tengah badag meureunanan ayo mabur sia keur marah moal aya neng keur ngeunaheun di dieu mabur we ka ditu eta teh lain surahan kula lain surahan Imam Syafi'i mana aya jelema nolak teu marah kok kuari jelema marah nolak teu jadi heran aing mah heran tanu mata ke geus pas ini kuari mah nanya ka kula ka mama ye tilu Bain Kubro gas teu bisa balik deui kecuali ku muhalil neangan Haji Pendi daekeun nya jadi muhalil geus beres geus lah pokona ku Haji Pendi mah selesai urusanna urusan permuhalilan nyana lamun nanya ke dieu terus ka ditu ulah bebeja ka dieu geus ka ditu terus beres urang jadi ngeunaheun plong hate itu kieu kayaknya jadi intinya kayak itu guys fa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.